Duh, aing teu bae duit nah isuk store Bang Emok di lah. Aduh. Mah, atunya duh. Anjing. Si Agung kenaon itu Duh, lila orang ada ke kebun kieu Waktu saking kedua di kebun teh. Lakan naon ya Cair apa Aduh. Duh, kenaon Hei, biasa ngelongok kebun bujang itu iya. Oh, buge. Manawi ieu mah. Aduh jang anjing setor puguge. Duh. Emang mana butuh duit sabaraha Dim? Ya, Manawi ieu mah gaduh jang anjing setor gitu. Tugan we dibere lah jeung jang isuk setor. Duit mah aya ieu kalau geus pinggir di tempuh heula da. Duit teh mau duit sabaraha? Aya si duit mah jagenan. Kan urang kira da butuh sih geus jeung arek melakan jair di kebon bu. Ieu tah. Ta 10.000 kira-kira mah moal jeung isuk setor. 10. Mai jang naon duit 10.000 anjing. Setor ge moal mahi. Bisa tuh nuhun di pasina sakieu mah nya. Nya da, urang ge butuh puguh ieu lain kumaha jeung isuk meuli jair melakan kebon. Ampura jangan sakitu. Siap atuh. 10.000 mah naon ieu aing jang isuk setor gede juga lah. Aing minta tambah gitu Ulas tambahan deui ulas 10.000 teuing. Aya naon deui. Iya mah. Ya. Per 10.000 mah kangge setor kirang keneh gitu. Menawi aya deui gitu nambut ulas 10.000 teuing lah tambihan. Duh, ari maneh. Cingga lah diilikan deui. Tuh, ieu mah. Puguh duit genan cingga mana. Tah, genan. Sabaraha di paling 5.000 deui. Cuma 5.000 deui mah. Ieu mah. Eta geuning. 5.000 mah duh. Aing mah. Deui jeung isuk ieu urang kena sarua. Butuh 10.000 teuing, 15.000 teuing. sakitu ge geus dibere tuh. Eta aya nu biruna lah. Anjing karek kop ati ieu kabeh kumaneh tah kop. Bawa kabeh tah yang rokok-rokokna kop. Tah pusing. Ayo.